tapi jalma sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang karena nguriling kana kareta atuh ngadak-ngadak ieu kareta na teh giliningna ngagebrus kana lombang dugi ka gogohelan guhal-guhil ieu karena nyaeta ngangkat gilining Aula Raka Batara coplok sumohon kulan aneh aya makhluk tina jero taneuh bijil Rampes nyangakeun sirah Arjuna kaulanun dasar sato sia naon mana sirahna geuning mahkotana waduh tobat nah aya ku kabina-bina teuing eta asin ternyata we meureun kesang we teh. Ai sugan aing getih. Bu, duh kawas anu lieu sari temak ke koing. Nyuhunkeun widi we. Naon? Sakali deui init. Robios. Tenang ya Umahara Kabatara yakin ieu aya hiji makhluk coba eta pusaka keris pancarobah kaluarkeun kaulanun keris pancarobah kaluarkeun maksana sok kaluarkeun heula sudah maksana tah wayahna we punten nyai mangga sok cepeng kuduanana ieu laras tah tungkulkeun lajeng tungkulkeun ka handap ieu akang dek ngitung ti hiji dugi ka katilu upami akang parantos nyangemkeun tilu wayahna tanaga kaluarkeun sadayana uyuk sumangga kaulanu awas nyai hiji aya naon itra Kabatara sing teger heula tong seueur saur lah aku kue kadahuan hiji dua tilu yai Raka Batara sawangsuna upami teu aya dahuan lapur we kaula teh putus riwayat dinten ieu nu mawi teh oge nya laras kaula nun ayo naik deui kana kareta lawan karna kulitna euy lumayan pake beubeur kulit orai aya eta euy di Tegak Kurusetra orai segede kieu kaganggu meureunnya euy kagiridig lu nya orai naon ieu bisa jadi orai kinoi orai samsa orai samsa tadi nanti kamasan teh ayeuna geura mun geus goreng patut teh orai samsa aduh
pasti kersayang tumampara. Ari karena teh nguriling kareta na maksad bade ngabongohan Arjuna. Si horeng sanajan dina keur perang adil. Aya dengki saeutik, aya maksud nu teu hade luar tina katangtuan hukum. Aya wae hal-hal anu diharapkeun. Pasti bakal aya balitungan. Sanajan sagede siki sasawit kasalahan mah tetep bakal aya balitungan keur manusia. Margi manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan. Tapi jalma sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Karena nguriling kana kareta atuh ngadak-ngadak ieu kareta na teh giliningna ngagebrus kana lombang. Dugi ka gogohelan guhal-guhil ieu karena nyaeta ngangkat gilining kareta. Aya we hirup teh teh semplek nincak semplak. Ieu. Doh ampun. Kalah ngajeroan Gusti nu Maha Agung nepi ka kaula gerak angkat eta gonewa mengpeng karena keur ngajungjungkeun gilinding. Hayo tembak kasempetan jadi. Kasempetan Raden. Dosa atuh. Da sanes nuju nying hareupan perang kaula manehna teh keur ngangkat gilinding kareta. Ai. Ieu perang teh palai meunang, palai eleh. Cing. Aduh. Angkat eta pusaka panah Pasopati. Pasopati leres. Unyuk sumanga kaulanun tapi teu hoyong tina kareta lungsur. Nepi ka terus-terusan euy. Kade cing atuh. Leuh, naon? Awas ya. Arjuna sinaksenan para juata merasa ngajuata perlawanten bayar-bayang nyabut panah Pasopati. Cing baru risak, cing baru rinyai kaayaan jagat raya Pramana. Kakang karena pusaka Pasupati ingkang bakal ngutusaken Siwaraganira. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Adipati karena Senopati pihak Kurawa hingga ngemasing pati tuba kading perlaya sapat sapisan ku ieu
pusaka Pasopati nyaeta masing pati tumakaning perlayat di satengahing medan Danalaga Tegak Kurusetra surak ambal-ambalan pihak Kurawa pihak Pandawa yen netelakeun karna Senopati Agung pihak Kurawa sampun masing pati tumakaning perlayat ieu Kayanana ya karena gugur Kurawa gugur itu keayaan dipati karena ya akan ya cek dewek oge sagala rupa ge di dunya mah aya akhirna aya akan tuh nu mata kudu iman kana poe akhir teh kitu segala rupa oge kejadian jeung kasalahan mah tetep aya balitunganana. Hapunten tina sagala rupi kalepatan ageng semanten alitnya. Ieu lalampahan urang cekapkeun ka dieu kemang tina tik Sinebaran Sari tutup lawang Sigotaka.